Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng sim kuring Ujang Combro. Seperti biasa, dinu danget ieu sim kuring bade macakeun deui caritaan dongeng bahasa Sunda. Pikeun anu janten judul dinu dongengan ieu nyaeta dongeng bahasa Sunda carita ngeunaan jawara Sukamiskin. Mangatuh ka pamiarsanya wilujeng ngadangukeun. Dongeng bahasa Sunda carita ngeunaan jawara Sukamiskin. Manehna molohok basa bus ka saung pangreurehan balad salapasna narangtung terus keprok ngabageakeun standing ovation penghormat anu pangistimewana cenah. Ceuk luhlah napi korupsi daging munding tea. Salila 5 tahun can kungsi standing ovation deui. Calon jawara 2 jempol, cek Inas. Napi korupsi stadion Mengbal anu direncanakeun pangrengna sa-Asia. Kripik hui mantap serat, meski dibui tetap hebat, cek Gigis, pengacara senior anu dibui alatan nyogok hakim pengadilan tinggi. Atuh anu keprok jeung anu ngabageakeun beuki rame. Manehna henteu nyangka puguh atuh manehna mah kakara sababaraha minggu dipindahkeun ka Sukamiskin. Eta oge ari beja dibui di Sukamiskin mah seud we saeutik dipindah sare di kamar hotel. Ti baheula oge geus aya. Tapi apan manehna mah acan kungsi nganjang ka lapas Sukamiskin. Baheula basa kakara bus jadi aktivis partai keur diajar kumaha ari politik teh. Ketua besar anu dianggapna guru kungsi kalibet korupsi Bank Senturi. Tapi apan henteu kungsi di Sukamiskinkeun. Padahal harita bobodoran ketua besar geus nataku pikaseureunana cenah nunda duit 500 miliar rupiah dihandapeun bantal. Coba lamun aya hakim anu ngabayangkeun kumaha muncugugna eta bantal. Untungna hakim anu geus diamankeun teh cenah henteu boga cita-cita jadi pangarang anu sok ngalamun jeung ngabayangkeun. Jadi ketua besar oge aman. Najan di luar pengadilan mah masyarakat seuri eak-eakan. Inget ka guruna eta manehna gancang mere kode kasipir jeung anak buahna sangkan disadiakeun kamar sel. Anu saenyana basa ngadangu beja rek aya sidak. Atuh basa sidak ti Kementerian Hukum bari mawa acara TV kawentar mata wawa. Manehna mah ngabageakeun di kamar sel anu saenyana teh. Tembok anu kapurna geus marul pelukan, lantai semen tatambalan, erak kai leutik eusi kadaharan. Baju jeung buku, jamban gigireun risbang anu lebarna 1 meter saukur ditutupan ku kain. Manehna sorangan keur diuk dina kursi kai bari nyepeng buku tobat nasuha basa anu sidak datang. Tuluy ngobrol akrab perkara sapopoe. Geus baralik mah anu sidak manehna ge asup deui we ka kamar sel anu saeutik ti kamar hotel teh. Anu meunang nyewa 500 juta rupiah. Mani di jamban anu make water heater paragi manaskeun cai. Di kuramas bari nyanyi lagu dangdut Via Valen. Kaluar ti jamban bari dianduk keneh terus nyolokeun paragi nyieun roti bakar, jagung, jeung kopi.
5 menit ti harita geus mencetan remote dina sofa empuk. Rotina regot kopina. Nikmat pisan. Isukna basa ngumpul di saung pangrerehan. Balat salapasna ngabageakeun ku standing ovation teh. Saminggu sakali unggal poe Senen. Sok ngumpul anggota PNK. Paguyuban napi korupsi. Manehna nya oge henteu daftar geus langsung di aku anggota. Dan geus puguh balewatanganana alatan ngagasap duit IKTP triliunan rupiah. Puguh we hanteu nyangka meunang pangbagia siga kitu. Da puguh keur mimiti ngahadiran anggota PNK oge sababaraha minggu ka tukang. Basa mimiti diwanohkeun ka sararea pangbagianana henteu kitu. Ari ayeuna sararea narangtung kalaprok bari terus narangkep saurang. Minggu ayeuna mah sararea kudu ngaku bapak ieu jawarana cek luhlah anu dipikolot ku sararea. Ari luhlah diarajenan teh apan manehna mah dianggap keneh ustadku balat-balat di luar lapas mah. Atuh mineng manehna jadi jawara. Tapi minggu ayeuna mah bet nyamos ngabohong. Diomongkeun ku ustad balatna di luar lapas. Basa anu sidak datang di kamar luhlah kapanggih aya AC, kulkas, laptop, HP, TV, paragi olahraga, jamban mewah, cek luhlah. Eta teh barang bawana da manehna katarajang kasakit jadi diwenangkeun mawa barang anu tadi ditataan. Lain menang nyogok kepala lapas. Hari cek ustad balatna barang-barang eta teh ditinggal pisah heula annana anu geus kaluar. Atuh kahongkeun pisan bohongna. Ari manehna mah malah pada muji ku masyarakat cenah. Cek masyarakat nya oge manehna gegeden di lapas mah sakitu basa jana jeung siga anu keur ngeureuyeuh diajar tobat. Saestuna jalma mah eueuh anu sampurna. Jalma hebat teh lain anu kungsi salah, tapi jalma anu daek tobat tina kasalahanana. Seperti bapak itu cek ustad online dina YouTube. Tapi pisan anu ngajadikeun manehna dibagiakeun kalayan dihormat teh. Apan dina pakumpulan PNK mah singsa anu diakuku sararea jago ngawadul, ngadabrul, ngabohong, eta teh calon jawara. Jayus budak satepak pagawe pajak golongan handap. Kungsi diajenan siga kitu. Lain saukur kamampuna ngagasap triliunan rupiah duit negara. Tapi kamot tekaranana sanggup lalajo final Piala Champion Eropa antara Liverpool jeung Barcelona. Malah kungsi dipotret jeung Muhammad Salah, Messi, katut Neymar sagala. Kumaha biasana anu dibuih di lapas Sukamiskin lalajo Piala Champion ngan jawara anu bisa ngalakukeunana gitu. Jalma saliwat mah pastina oge moal ngarti. Nah anu jadi jawara kudu anu pangjagona ngabohong. Tapi keur anggota PNK mah sararea geus pada ngarasakeun nikmatna ngabohong. Beuki bohong hiji jalma beuki hebat rasa jeung pikirna. Ngagasap duit miliaran komo triliunan. Keur naon deui lamun lain keur kanikmatan duniawi. Imah boga 10, mobil mewah 12, saham di sababaraha pausahaan, rekening jeung trading jutaan dolar, saldona oge.
Lamun segitu teu kudu gawe oge. Salawasna niis di pakampungan anu dibeli sakampungna. Duit pasti anger murudul. Tapi nasok hayang deui korupsi. Nipu deui. Ngabohong deui. Nyogok deui. Keur naon? Nyata keur kanikmatan duniawi samata. Anu can kungsi ngalaman mah moal bisa ngabayangkeun kumaha nikmatna mengkolkeun 1 triliun duit APBN kana rekening sorangan. Entong dibayangkeun, da kanikmatan siga kitu mah henteu bisa dibayangkeun. Ari manehna kakarasa babaraha bulan oge di kasuka miskinkeun. Apan geus dihormat ku sebutan jawara. Atuh ayeuna teh mineng seuri sorangan. Ngagagak sorangan, bakat ku atoh. Nya, apan basa mimiti dipanggil mah ka pengadilan, stres alah batan sapi bingung dibawa ka pajagalan maneh teh. Kungsi nyieun drama sagala nabrakeun mobilna, ngagenjlengkeun dunia online harita, trending topik, ngaran manehna pangluhurna. Malah rating sinetron tukang ojek pengkolan oge kaelehkeun. Ari ku kituna mimitina mah manehna teh ngabayangkeun kaayaan nu cakem, tiiseun muruk ku sunu, ngabosenkeun di jero bui teh. Tapi geuning jauh ti sangkaan di Sukamiskin mah rame alah batan ti pusat balanja naon. Naon coba anu ngaramekeun pusar balanja? Duit. Tungtungna oge keur meuli sagala barang kahayang. Di Sukamiskin unggal anggota PNK oge apan mawa duit sakahayangna. Lain ratusan ribu keur meuli kadaharan, tapi ratusan juta keur meuli sagalana. Basa saung pangreurehan anu camprenik pikabetaheun dibongkar lantaran sidak teh anggota PNK mah saukur sareuri henteu aya nu protes nya henteu aya saung mah ngampar we dihandap narima anu besuk mah ti baheula oge geus biasa ngampar dihandap cek Inas anu baheulana kungsi jadi ketua organisasi mahasiswa basa di wawancara TV. Geus rada tiis warta sidak pikeun gaganti saung pangreurehan nyewa imah anu leuwih mewah di tukangan lapas. VS alias Villa Suka Makmur disebutna oge. 500 juta rupiah nyewa satauna. Duit nama itu ieu oge sungsong marere. Henteu kungsi hese masalah duit keur anggota PNK mah. Ari gunana VS mah sarua wae jeung saung pangreurehan. Pikeun narima anu besuk, indahoy jeung jikan anu resep jajan anu kitu. Aya meulina di imah mewah teh. Salian jeung jikan manehna oge sok janjian jeung kabogohna di VS. Malah terus nama miminengna jeung kabogohna. Da puguh ieu mahasiswa teh leuwih bisa nyumponan kahayangna. Hiji waktu basa keur indahoy jeung kabogohna. Geuning sidak datang deui. Salian ka jero lapas, ka VS oge diontrog. Tapi basa anu sidak datang manehna keur ngagoler dina brangkar. Kabogohna bari make pakaian sarua bodas siga dokter. Mariksa detak jantung manehna ku stetoskop. Di luar oge geus aya pelanggaran dokter. Pagawe di VS marake baju perawat. VS teh nyaan-nyaan robah jadi tempat praktek dokter. Basa kumpul deui jeung anggota PNK. Sarerea narangtung deui bari keprok ngabageakeun manehna ku panghormat anu ajenna pangluhurna. Hayu sarerea urang ngahormat bari nyanyi We Are The Champion pikeun jawara Sukamiskin. Cekluh lah
ngomando anu sejen. Manehna ngagagak ningali balat-balatna kitu peta. Basa poe panungtung di lapas Sukamiskin. Manehna dijurung kalayan hormat ku sakabeh anggota PNK. Jeung sipirna oge dipapageun ku kulawarga jeung simpatisan di organisasi massa jeung partai. Tapi manehna ngadon puluhak polohok. Nepi ka imah anu agreng ribuan jelema ngabageakeun. Salian kulawarga jeung simpatisan. Ratusan barudak yatim anu khusus diondang ti panti. Artis-artis dangdut anu ngahaja dibayar. Jeung ustad anu langsung mingpin duana. Wilujeng sumping ka bapa anu dipihormat. Bapa urang sadaya. Sabada ngarekes bari teu hees ngaji diri di lebet bui. Tangtos bapa urang langkung wicaksana langkung komaraan. Hayu urang daftarkeun deui jadi calon legislatif. Cek pupuhu organisasi kapamudaan anu loba dimodalan ku manehna. Hayu akur satuju cek sarerea. Tapi manehna anger puluhak polohok. Pamajikanana mimiti engeuh. Barudakna kulawargana sarerea warae jaradi apal manehna siga anu linglung. Ari bapak kunaon cek pamajikanana. Ari kuring teh saha cek manehna halon. Tapi najan sorana hampir teka dangu pok-pokanana teh ngagemperkeun sarerea malah terus rame dina media massa. Medsos, warta online jadi viral. Manehna linglung lantaran di panjara 12 tahun. Ari manehna di jero hatena keur sering ngagagak geunah pisan. Nepi ka seuleun, nepi ka nyeri kulit beuteung. Apan manehna teh sanggeus ngarasa sukses jadi jawara Sukamiskin. Ayeuna teh keur diajar ngabohongan dina diri sorangan. Tah kitu pamirsa dongeng ti Sim Kuring Ujang Combro ngeunaan jawara Sukamiskin. Kadanguna mah jawaranya Sukamiskin. Nginten ieu teh carita dongeng nu ngisahkeun hiji jalma nu tos weh kasebatna mah penjahat negara lah nya, pengkhianat lah gitu. Ti Sim Kuring emang sih teresep dongengan ngeunaan nu kieu teh tapi da atunamina ngadongeng carita pan maparkeun sugan aya tiasa nu dipetik anu tiasa dicerna tinu dongengan ieu. Sim Kuring oge aduh ngabandungan nya ngadangu ieu dongeng asa hayang ngalungkeun HP tapi lebar itu we pamirsa. Nyakeun weh yos da eta mah pangalaman batur anu pikeun jadi nya jadi pikeun pelajaran ka manehna kitu. Sugan atuh dah anu namina koruptor mah teu aya nu susuganan nya. Tapi ku Allah lah ieu mah dihukumna ke walau-alam gitu. Ai sanes hukum dunia mah tuh hukum akhirat atunya. Kitu we. Muhun kumargi engke dinu danget anu sanesna Sim Kuring bade maparkeun di dongeng anu langkung sae ti ieu. Hatur nuhun ka palawargi atos ngadukung Sim Kuring dugi ka ayeuna. Mangatuhnya dipihatur Sim Kuring pamit lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.